mentak waliullah mah teu maot bisa ngawurukan kan cek jenting geus maot ari urang mah hirup keneh teu bisa ngawuruk batur mah geus ngawuruk ke maot keneh ngawuruk keneh wae geus maot ya tak cek ahli tasawuf uing boga guru tilu muamalah jika keur hirup tah kitu batur mah padahal mah geus maot eta muridna maot aya kabar jah ngawurukan nulungan mana buka jawab kumaneh Allahu Rabbi lain jelemana rohanina muncul dina hate murid kitu sebenarnya mah Kang lain ngagidig ini tibarja akang waduh hakikat di manaan syariat akang mah teu da ya ari makna anu maknawiyah mah ulah di manaan hisi ka eta mah dibasakeun hisi teh ngara kaharti kudu tukang cicing dihisi datang cenah rebut malaikat teh cenah gadana lain direbut kitu santri Kang muncul ilmu guruna rohani gurun jadi bisa ngejawab pinter kelas guruna we tak di antara ngonang rohani teh tawasul cek apa tuh tawasulnya sing sering ke apa jadi ke rohani datang jadi diurukan terus sanajan geus maot oge ilmu teh murid dan mahan we terus ada batur mah geus maot ngawuruk urang mah geus maot memeh maot teu bisa ngawuruk